Tari hiji deui ya, cangkat talian ada. Kana cucuk riut. Terus darahar sing galembul, sing berengis ambil marulus. Ambil mahal dijualna lah. Yang penting mah awak sehat lah. Ulah sok loba ngeluh hirup mah. Beres kabeh, balik heula urang ngopi. Aduh, kurang kumaha cara yang buka duit baik dah. Nyalain pusing deh aja. Adiot. Hah. Ayo domba ya. Lah, terus nawarkeun urang paling baik. Paling baik. Heeh. Beda nu bogana ge eueuh ya. Aman ya. Kumaha ya? Kalau ka ditu teu kudu dicek langsung urang paling. Lah, bisi aja lemah atau naon kan Ih, geus hayu urusan aing. Tenang. Ayo. Itu orang boga bakal boga duit berai. Ayo orang jual lu bener ayo. Didinya nempokeun situasi. Si anu narik bisi aja lemah si aya naon. Oh, gede. Ayo, nyanu gede lah. itu ngambil harga mahal meureun. Heeh. Kira-kira itu gede. Urang nyokot dua didinya hiji urang hiji. Kade-kade ye. Mana urang Mana ieu? mana ye? Tapi cara mawana kumaha ieu, Pi? Hah? Cara mawana Gampang mawana mah. Urang ringkus we. diangkat. Heeh. Lah ayo tuh. Bawa kabur. Lah ayo. Ayo. Salam. Set. Bengong wae sih. Nah dong. Aduh, senang amat di ketempona. Hah, ya senang atuh aing mah. Aing nggak sembarang di bawah gitu. Katempuh usia imah aing ngalegaan nama. Oh, hebat atuh ngabangun wae mah. Iya, malah ngebangun make naon. Maksudna laga kumaha? Kalau enggak TV kagadekeun kulkas kajual. Set. Gua teh aing mah ngebangun. Boro-boro ngabangun, rek dango ge hararese. Oh, aing alhamdulillah, Trik. Kunaon? Sambarang aya lockdown. Nu di imah wae. Hehe. Ima aing geus tariis. Weh, kabeli AC. AC sia mah. Eta tariis. Bilikna bolong. Jadi, siapa di mana dong? Ah nya kieu aing kelayang-keloyong. Balingung. Sarua gitu mah. Anjuran pemerintah kan ieu urang kita di imah wae. Heeh. Sedangkan kaayaan di imah ieu sebarang ya krong urang. Eta kitu aing koten di imah teh tadina main teh di imah teh keur nungguan RT. Mau kunaon? Cenah rek aya bantuan. Tapi ngadeng ibunya meunang cenah arek. Oh aing kot geus parah geuling geus aya 2 minggu mah ieu. Kunaon? Pancan aya nongtot aya ngembol atuh ceng teh nongtot ngembol atuh RT teh. Ini parah gal kuateun sasanggalan ieu bujur. Tapi encan sugan. Nungguan RT. Ampun. Ya sabar weh lah urang lah. Bisnis we long. Bisnis naon teh? Aing itu aya domba diusiki deui. Terus Enggak dijual. jual. Tapi aing teh nyaut tangkulakna. Oh, tuh bisa ngejual meureun. Henteu. Tenang, aing boga kenalan. Tangkulak. Oh, Coba aya nanti telepon ke kumaha ke semperkeun kita ka dieu atuh. telepon. Nyaho. Boleh. Ayo, Wong. Aya, tenang. Teleponnya lah aing. Berarti ge lombana? 3. Ya, tapi 2 weh lah nu jualna lah. 2. Gede kabeh tuh. Anak hiji indung hiji. Anak hiji indung hiji. Hei, ini sembarang nelpon ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Di mana bang? Ker di mah. Iya rek aya nu ngajual domba. Ngajual domba. Barsik ya.
2 siki. 2. Gede letik. Gede sih. Gede hiji. Gede hiji. Oh, anak indung meren. Oke dah, ayo kayak ditunggu di mah yo. Oke. Kurang kayak mana? Iya nak. Oh, Siap lah. lebih katun. Mahal tuh kira-kira. Gampang. Penting mah depo aing tah. Ayah siapa mah? Komisi. Goceng. Musep, Naon? lu goceng. Ya, lamun menang 1 juta, ajeuna tuh sia 200, aing 800. Oh ke aja lah. Beres meureun. Bodoh. Lu kedean sih ya jadi pangsit. Kan aing boga domba na. Kan kita aing lamun misal laku 1 juta, ajeuna tuh aing turunan dah kuliahanana aing 800 jadi 200. Enggak 800 200. Wah. Udah siap, udah. Iya. Oh. Gedean aing. Itu urusin komisina. Enggak saya, gampang. Lah, orang jual langsung ke tangkulak ah. Aduh, ini kuat pisan kan. Itu atuh saya ah. Tuh. Salam. Kala kalian heula nah ieu. Cici atuh cici. Cing heula cing. Di tempo dicabak ya. Oh, aing barang beli mah kudu kos kieu. Ih, mana ge kurang nyatu banget Piraku. Garde. Karena kita digerek dibawa di nyatu bae. Lah, nah, Paling ge 15 kilo ge jeung tulang na ieu mah. bisa pisan. Oh, nyari tampil gitu. Jadi kumaha ye? Mak, Ayeuna teh domba teh keur murah banget, ayeuna teh jualan teh Murah. Heeh, di pasar ge eueuh jelema. Urang di jonggol ge ku baturan geus teu daragang. Pan pajamanan kos kieu kudu gitu. penting mah urang ka arti lah hargana murah ge gitu tah. Tapi domba maneh meureun eta. Emang ada urang. Banyak syukur aya boga pipiaraan mah gitu. Urang tibang saukur bisa kumaha tuh nya. Baroga duit kieu urang pan ngajual nama. Bubuh batur urang jualan sapi ge kamari 2 can dibayar, tadi hiji urang mah pedet can dibayar. Tapi teh. Yo nya geus atuh. Anu teh hapunten we teh nyuguhan kopi-kopi acan ieu arareueuh. Iya, aing ade hutang. Pakai hutang tukang Tadi teh tangkulak urang teh masih. ngajualna ka itu we ka jonggolnya. Oh, nyaho. Tapi jauh doang sih. Dikajen lah jam 4 ayeuna geus jam 1 kurang deui lah 2 jam setengahan deui lah. Geus lah urang kebedag sareheula mah meureun nya. Tamu doa wae. Iya. Mana? Waalaikumsalam. Mana dong? Iya tang antar iya ya. Ayo naon. Tadi nu tadi diomongkeun. Anu domba. Heeh. Mana dombana? Justru aya domba mah di Tegal kene domba nama. Berarti di nempok ke kumaha ieu? Ya, ayeuna mah geus meureunnan tah masalah harga heula, dumukeun hargana, gampang domba mah ketinggal mawa. Heeh, pan aya harga mah kumaha barang. Kitu nya. Nya heueuh. Kudu cek heula barangna kos kumaha. Ilo kurang barang beli domba. Kos meuli ucing jero karung, dekat tempok. Kumaha tah? Jadi bener sih. Aya harga mah gampang jeung urang mah. Gitu. Balik ke apa? Nah, sabodo ayo. Terserah nya enak mah kieu orang ngopi heula atuh karek datang datang balik wae ah. Geus kacing ge gampang lah. Atuh. Heeh. Gampang we nya. Heeh. Sok nginum heula kopi atuh. Nya ieu. Ya gampang-gampang eta kopi diuyup. Nyari tawaran ilok Nya teh heuh. Umum lah nginum gayan. Geus atuh ayo. Yuk. Dengar. Jambu teh hayang jambu. Ngunu jambu di tukang eta. Ake gampang geus mulus beteng. Heeh. Ayo. Ayo ditungguan dia. Ayo. Ayo. Nah, kalah. Set motor aing. Oh, buat duit pulau bal nih ngajual satuan. Aing kudu geus kudu kumaha ieu ngomongna ieu. Ngutang duit tadi ka budak murah duaan ngutang aing. Dah, ilok eueuh rezekina. Ku aing ke Haji Somad balik telepon ya. Mayar sapi. Aduh. Telepon heula Haji Somad ya. Halo Ji.
Ji. Waalaikumsalam. Eta duit sapi geus aya encan, Ji? Hah? Oh. Sok atuh transferkeun ke kirimkeun ka budak atuh. Teh ka dieu. Loba ieu maksudna nek mayar domba ieu loba nu ngajarwa domba ieu. Ulah ayo. 3 juta we heula kirimkeun. Yo. Nah. Tadi mah di dia nyancang na yo. Oh, mana Mana trik? Dombana trik? Buset, buah-buah anu maling giluk domba aing nya. Buset, sia mah ngerakeun Lah tadi mah aing nyancang di dia ilok oh. Oh, mana? Ari aya mah kudu aya tuh di dieu. Ka mana sih domba aing nya? Coba tuh tanyakan tuh. Udah aing nanya kedua nya. Besok ayo. Mang. Nempo domba wing teh, Mang. Tante. Ente nempo? Ente. Busut teh nya di tadi dicangcang di dia. Eueuh. Kenempo. Ente nempo. Mana nya ilok anu malingnya? Wah, malingnya. Alah, tuh mangnya nuhun. Set si Catrik. Ilok domba dicangcang leungit. Atuh kumaha sih? Petrong. Kumaha aya? Oh, borong. Kemana nya domba? Ah, sia mah ngerakeun. Gila tadi mah dicangcang di dia, aing ngilok poho nyangcangna. Geus kieu we. Kumaha? Urang samperkeun deui. Urang ngomong gitu. Teu tulus dombana eueuh. Batu kajen lah anu aing mah. Ah domba aing Gagal aing rek menang komisi teh lah. Tibang du sakit itu kudu diteteang wae. Cara nyokot sapina meuni istuning. Kudu. Tapi macan bare duit ge diteang. Giliran aing mah boga pangabutuh duit kudu we diteteang teu bisa nganterkeun ieu da. Nu nyin kopi-kopi acan ka mana meureun ieu nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nu karasep dua aya. Balik jika napa kok. Oh, batur urang ka Siti Haji Somad. Dapat duit. Beres barenya ieu mah ya. Ai Haji Somadna eueuh. Gedeung cenah gedeungan. Gitu urang tadi geus nyokot ka imahna ka ditu. Cek anakna teh keur kaluar heula cenah gitu. Aduh, pusing teh ya. Haji Somad teh di marong ieu mah. Marong ya, mainan kejual domba lo udah kejual kan? Oh, Mana main dombanya? Oh, Dombana mana tuh dibawa? nyau gini itu mah domba. Lain sekali dibawa dombana tuh. Aduh, gua rek bebeja yo. Naon deh? Dombana eueuh. Kumaha sih dombana dijual kumaha teh? Dombana leungit. Astagfirullah. Karunya pisan si Akang atuh. Kapikir heula. Kang gede heula Kang. Sok Udah hayang. Hayang. Heula. Kemana? Ada yang micun. Leungit dombana dengan dah. Emang di mana dicangcangna tuh? Tukangan imah tara jauh ieu. Sok lalawor keur zaman harese duit ki jadi naon wae. Kumaha eta tuh leungit kitu rong? Kumaha dah. Urang ge nyawayana urang ge punten ieu teh. Heeh. Kumaha tuh domba geus eueuh. Geus ana mangkeun teangan adalah sugan lepas atau copot ditambahna sugan. Oh Kang kumanya ieu. Tapi tadi tadi duaan. Eta budak ngorang ngajual domba deh ka urang, menak nagih duit ka urang. Urang can aya duitna. Nek sarua ngajual domba indung jeung anak. Naon? Indung jeung anak menak ge ngajualna ka urang. Dua siki. Heeh. Gede hiji leutik hiji. Lah ngaranna diraku, indung jeung anak leutik kabeh kumaha orokanana domba. Di mana dombana aya? Domba mah aya di tukang kurang dicangcang geus. Hayang nempo atuh ih. Hayang nempo. Heeh. Nya hayu. Besing sugan ngaranna urang selain sujonnya. Besing teh emang budak eta teh bener. Urang mung disalahkeun jadi tangkulak nya. Heeh. Nya heuke urang ka tukang urang tempo Ayo. urang tempo besing nempo mah ayo. Buset, Bray. Eta jelema kaleuwitan domba. Lah heueuh. Aing geus rada reuas, tapi mudah-mudahan
lain domba nu kurang dipaling ah. Lah heeh, itu udah ciri-ciri namanya sarua, Lah, heeh. indung jeung anakna. Heeh sih tapi nanya, mudah-mudahan yang lain. Lah heeh lah. Lah geus ah, ambil teu curiga orang kali teh ayo. 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 Lah, ieu mana? Nyaho, Kang, Kang. ka tukang sugan. Nyaho, sugan jeung tadi meureun. Tungguan Urusan keneh Sugan sugan. keur nyokot duit naon? Tah, iya domba na ya. Mana nepok? Tah, iya kabeh belian urang ieu tah. Loba ya domba ieu. Loba tah. Iya, urang domba urang tuh kali itu emang belian urang kabeh tadi. Iya. Heeh, iya. Yang mana deh? Itu tuh. Iya nya. Heeh. Itu. Tah. Ini bawaan budak. Iya, cikeneh ya, budak cikeneh ya. Yang bawaannya dua antara. Tadi Eta? iya hiji. Itu hiji tuh. Dua berarti nya. Dua. Leutik. Heeh, tuh leutik nu itu. Teu salah pisan rong. Kumaha? Iya domba aing rong ya. Wah, nu bener sih ya. Iya hiji itu tuh nu Heeh. leutik. Tuh, nu itu tadi budak mau tuh. Oh, atuh. Berarti Tah cirina kata beureum. wah cirian. Heeh. Kelak. Emang kumaha ieu maksudna ya? Lah ieu domba urang dua jeung itu su. Tapi bener oge nya lamun cek sia mun aing kanyawan gawat pisan ya. Lah lain gawat deui atuh. Urang bisa-bisa dibui. Kumaha? Geus ada mah orang cieu lah. Ulah nyirikeun urang geus na ieu nungguan. Tapi ngomong-ngomong lila kamarana ya. Nyaho, paling jeung tadi meureun. Jeung mah tadi duaan. Oh, Keur nguruskeun dombana meureun heueuh. Gila aing ah. Eh, Kang. Marana ieu? Marana, Bisa. Kang. Aduh. Teu boga domba. Domba ti mana? Eta mah domba ieu naon teh? Mamang. Bibi. Mamang. Bener ya, amang ka bibi. Cek ini nyokot ni mah. Oh, Mamang. Mamang. Bener. Bener. Tadi orang kan itu kita ngajual kan dia ge orang nengan untuk pulang. Aku mau siap. Tengan. Aing palau ada naon? marung Ah, gebrek. oh, ngaku mau siap.